gawe jeung si Sar teh asup gawe. Ayeuna mah rek nyamper si Saro geus siap encannya. Mudah-mudahan mainna geus siap urang nyamper teh. Ayeuna mah rek nyamper rek. Gesti ai di jalan di kota teh kieu tah. Mani babari. Yes. Awas aing teh kliwat awas. Nih, halang-halang we artis teh kliwat. Aing teh gawe pe teh. Gawe jeung si Saroh. Hayang ke si Sarohnya. Assalamualaikum. Saroh. Sahanya. Iya, urang Narsi. Narsi. Gedenya Saroh kan pakai utang. Buru atuh geus beurang, teh asupan gawena. Gedenya hari pertama orang asup kan. Aing teh ararate situ buru atuh. Gedenya. Naon Narsi? Narsi apa pakaian sing ecreug? Ih, kan hari pertama asup gawe meureun. Heeh. Ayeuna urang kumaha? Ka mana ayeuna? Orang gawe wae kan kita asup langsung asup. Langsung asup wae. Geus kieu urang. Ya astagfirullahaladzim sama nasi sok gadak. Larang paket teh di luhur modis teh handap menyokos tuang pulung. Naon salahna urang atuh pan meureun. Sendal sia. Yang penting mah teu kacugak teh. Sendal sia tempokeun. Bimiji teh Arab, bimiji ti Indonesia. Anu mana teh Arab? Eta ieu Iya. ti Indonesia. Yang pabrikan sia. Nyaho lah. Oh, Sana pinjam, paling beri jam sendal Sarah mah alus teh. emang ngkos kumaha? Pas kieu ambar kan kieu. Ayo. Arek gitu. Heeh. Iya tur apa kulo bali tuh? Iya. Arek mah. Ayo atuh mana? Makanya teh dem. Sama mah ka asup. Naon? Makanya di menyem-menyem heula kabeh suku jata atuh pola kita simburilak. Buru atuh. Sayang sih. Oh, nu kieu nu alus teh. Halus lah aing mah. Sia boga tas da. Boga. Tuh aing mah tas ge mahal meulina ge. Boga sertifikat. Ih, agahan. Sertifikat doang aing eusina tuh. Tuh, eusina tuh. Si Bang nu kitu. Ih, nah, kesege mahal aing sisir gitu. Tuh. Baca sertifikat lagi mahal. 20.000 mintaan deh. Tuh aing sisir bari aya kacaan tuh sama mah boga. Aing sisir aya kacaan kumaha nyisirana si teh kieu. Nah, gitu. Aing dek pakai sendal. Tuh bedak aing mah mahal banget tuh. Tuh bedak aing mahal teh. Iya aing pakai sendal lah bodo teuing. Ampun, gelis banget ih. Aing sieun rapuh Saroh. Semua sendal teh kos kieu. Kumaha leumpangna? Ih, sama norak banget sih. Ieu kumaha mun dijalikeun? Itu jalik mah siaraga lah. Terus urang ayeuna ka mana? Orang tadi tuh lah. Mana? Orang gawe berhenti golep. Heuh nya poho. Ayo tuh buru beri ke asupan. Ayo, Emang ka mana jalanna? orang mau motor kan yang mau motor. Motornya anyar 2 Saya geus nyokot deui motor. Kamarnya hejo ayeuna di sorna itu tuh. Oh, motor saha dicokot? Motor dealer. Kok dicokot? Oh, dipaling. Tapi aing mere DP kan. Oh, gitu aing kerek nurutan ah. Heuh nya. Sama ulah belegug-belegug teh ngamun air lalaki sorobot wae. Sieun aya mah arera lalaki teh. Wow. Urang kan pertama ya. Aing sarot tempo gara-gara keur ieu. Kok sia di kelapakan tawon wae sih? Itu sia mah ah. Sama sih Kumaha jarang di sabarang kelapakan ku lalaki. Saya pilih nu mana? Ayo pilih wae motorna nu mana? Nu gede wae nya. Emang motor sia nu mana? Iya kabeh. Emang eta motor sia kabeh? Heeh. Bisa hebat sih sia mah. Ya kan Emang gawe di mana sih selama ieu? ya digolep. Di golep. Kan meureun karek ngalamar kamari jeung Iya aing. kan sembarang sia can ngalamar kok aing diajak teh meureun aya kan babaraha kali.
gawe di gol. Oh gitu. Aing hang nu ieu tan halus. Yang bisa tuh ya bawa. Bawa atuh aing teh bisa mau motor sih teh. Ih, Haji diajar. Mun nyuksuk kajen. Haji. Tasnya mahal pun murah. Ih, kentong. Ini cokot esina. Ih, Esina esina pun yang naon. duit doang. Gini bensinan. Iya, itu ayaan. Oh ya, Iya, nah doang rusak. kumaha ieu ngaluarkeun? Ya orang tangkep gue apa? Bantuan aing. Ulah dipencet remna atuh. Kumaha? Ih, majunya ka tukang apa hareup? Nah maju mah kahareup atuh. Bisa kadorong ka ditu. Kan urang ka ditu. Motornya beratnya. Samana ieu? Ka ditu, ka golek meureun. Golek teh ka belah mana? Ada itu tuh. Tuh lapangannya tuh geus ketepan tuh. Oh, ayo. Naik sana, ayo orang Aing ngojek apa nangkep? sayang ngojek apa nangtung. Mun ngojek nak mayar sih aing. Heeh, aing cengklak we lah. Tapi aing mau kabagian ku bol sia. Eta kabagian meureun lega. Bol sia gitu mah. Wah, paling meleduk. Teh heula atuh encan biru. Ah, Mana yang ngahirupkeun na? dia kok saroh ya? Sak hirupkeun. Sarong pinter kan. Sarah cebok apa ngojek? Saroh. Saya teh loba ting omong. Sarong ngojek gue. Ka mana? Tadi itu tuh. Mas bakatnya. Kalaunanya. Kalaunan mawana. Aing gak kuat. Aisy ya Saroh. Nilai nyekel lah datuh. Merendak maju. Jangan arti lagi saya gara-gara we ka aing teh. Untung saya aing teu lecet. Jangan kena naon. Hah? Itu Menyekelan atuh nyekelan sih teh. ndrok aing mahal. Blok kan. Wah, iya enak malah launan. Yang pokoknya Oh, atuh teh. haur tadi geus siap. Aduh, kan ngempong deui Ulah itu ah. Aing kudu kumaha? Jawanya. Oh, jauh. Dari lah. Geus tah. Aing geus mah turun atuh si anak. Ikan can tapi mah Cek siang geus. geus naik na maksudnya. Oh, kurang angkat ya. Bismillah kelas. Bisa tuh. Apa mau sudah? Ih, kasihan. Aku mah panangnya tuh bisa mawa meureun. Bisa cenah mawa. Kedung berat. Kedung kumaha aing teh bisa mawana. Geuningan kalapa. Aing we mawa. Aing sawa. Aing mah Aing ki apa ya? naon nanti. Kabur Kelan Secaberangan ah. oh kecengan atuh. Aing tuh kemana kamu? Udah maju. Aku bisa atuh popot. Tuh, pae. Iya ah. Saya bisa cenah. Atuh Aing telat teh kan sebenarnya dicarakan kamu boga golok mah. Can pernah nyekelan setang ieu. Biasana kita nyekelan manu bapana budak. Beda menurut. Pulang menurut lah. Aing mah dipeuli. Kamana? Lu harus makan itu kan Allah. Sambil Bisa tenang bisa. Aing mah joki.
ke bawah. Aisyah benar. Aduh, aing jadi panik. Kumaha ieu motor? Udang. Sama. Aduh. Aisyah mana? Sama motor teh bisa pantes sih. Aing teh panan teu bisa mah motor teh. Dan ngomong atuh ti tadi. Pan aing teh ngomong meureun. Taruh jadi tenemawa atuh itu bisa mah. Taruh dandan heboh-heboh. Heuh nya urang geus geulis geus. Geus agak ketegur. ngalatul, Ih motor. Motor. Di motor aing lecet atuh. Udangkeun. Aduh, berat banget deh. Motor aing lecet atuh sama narsih. Heuh aing ge lecet atuh. Kajen tibang motor mah loba di dealer. Aja tibang sama lecet ya asal ulah motor aing. Iya, teh mahal mun meuli mah. Mahal. Nyahun. Kok aing digantian tenang. Sebagai duit bae. Aing dek gawe meureun. Aya abuk anyaran angkutan geudinya. Kumaha deui ye? Biru. Aji sorangan ye. Sama kan. Aduh. Ayo mah ye. Tadi kumanya pengajian teh abdi teh dah kurang ieu kurang nerep. Mumun mah ti alip-alip doang teh kan ngarti. Lah anu tadi guru anu ti mana emang eta? Eta nu ti Kairo. Itu cek tinggali. Sini sih di sisa. Astagfirullahaladzim. Pakaian Gusti bener. Eta kunaon pupuringan kitu geuning? Teuing mabok kadung meureunnya, mabok gadung. Balitung gua. Balitung. Cigana motor anyar deui. Heueuh nya, Eta motor gede nih. motor gede ieu mah cucok euy. Jigana beneran kamari teh gawe digolok. Heeh. Gawe sampai di golf teh langsung katarima teh. Kapan orang luar kabeh eueuh anu ieuna. Heeh meureunnya. Eta campurkeun juk. Ayolah. Kan bias gitu pala. Hei, sih, mana temen papakean teh gitu-gitu kene wae. Mana di saruni? Heh, mana mau insap-insap ha? Kos gitu papakean teh. Boki edan wae. Si Narsis astagfirullah ai manehna naonan. Oh, iya motor anyar deui. Hirup aing siang nguruskeun hirup batur, hirup siang sorangan ge belum tentu bener. Ya udah, salah lagaan. Papakean. Salah lagaan dia berkerudung. Teh sama garoreng. Ada aing mah tas ngaji atuh. Iya, ayo tas ngaji mah ulah sok ngerumpi. Tambuh-tambuh mayan. Urang mah Ya, puguh sarongnya. elingan maneh. Ya, Marane. Percuma ngaji oke, salat dilakonan. Tapi ke ngomongkeun batur percuma. Da ayeuna malen ngomongkeun fakta siapa papakean duaan meni kos naon nya cenah. Sangkan maneh jadi jelema bener kos urang kieu. Lamun Ya, dimieunan make ulah pakaian ditempo luarna, tempo hatena, jero hatena. Mana? Nya kieu bager. Aya peso teu? Cuang beli ku urang. Kieu bager sama naon atuh sama tibang kos keong. Pakaian alus tapi hati sia. Ih, Hirup aing Saroh. laga aing. Tadi nyikat tuntut teu. sia Beli lamun bau naga. lamun pae rek anu ngajikeun. Ngajikeun mah kiai, Heeh. ustad. Emang sia rek nyilu ngajikeun da moal meureun. Terus udah teuing aing mah nya. Teu hayang teuing. Ya, ca ulah sok Jiga ngirup, naon? ulah sok naon teh ngaranna teh, ulah sok nguruskeun hirup batur. Da aing balangsak mah nu mantuan ieu mana tatangga mun aing balangsak. Dulur jara rauh. Tapi tatangga jara rauh. Narsi, maneh maot make teh kusaha diurupkeun teh. Jangan dulur tetangga. Hek we ya. Di semenjak si Emok setengah jemputan ke aing mana terbayar-bayar dan dibayar. Si Emok mitinat di Indonesia ini si Emok ke luar negeri. Aisyah kamari cenah gawe digolop. Heuh, ieu mangkat gawe nya. Iya bukti na aing Aisyah rek mangkat gawe kunaon mah aku puteran. Atuh aing mah joki. Jok nyaho mah motor teu barat cusang mah motor gede di lalangga. Yo aing mah boga SIM. Boga Tuh. SIM aing mah tuh. aing mah tuh. Tuh, SIM mah Oke, ge. orang gerek meuli mobil, Cek. Dikelini. Kos kieu ieu marurah banget ih kumaha eta. Aing mah pion Indomaret. Iya mah tinggali. Aya fotoan ieu mah. Urang Tengah mah online. urang hanteria boga nanti dituduhkeun. Oh, Kadang hutang. Awas aing Tuh mah. Cina tuh. sia hayang ngapa mah ulin kan aing. Mun mas siapa kan ya. Tuh eta dong.
Lepok, tak lepok. Sampai kayak gitu. Puas, lepok. Coba bapak sana banget. Dasar. Rusia. Bibir hati. Laga mahi. Ai kamu cus puas. Sampai kayak gitu. Ya balik tinggal. Tulungan helek ce. Bodoh amat nih ayam. Lebok, tas lebok. Beda laga teh. Ajab dah ajab. Namun saya mau ke KDD maneh Ajab dah ajab. Puas dah. Puas dah. Hayu mimin. Puas dah. Awas sama ada baratuan desa. Seruan aja. Puas. Ayo kan yuk. Pertengahkan. Lasik kitunya boga bawa rantainya. Cikur maneh nang hayang tadi bantuannya kurang dibantuan. Aing nama aing suku aing kakeja tulungan. Suku sia mana? Oh ini betul suku sia. Aduh tok itu. Gini lain suku sia. Lah ini mah leungeun atuh teh. Kumaha. Kumaha. Aduh. Berat motor banget dong. aing motor ibu. Awas. Busut, iya aing hitut beureun, ya hitut. Aduh, berat banget gening. Aduh. Gening berat. Berat meureun aing teh. Ya mah kumaha turungan aing teh. Ayeuna Ih, sarok ke kebo. mana ti kebo? Eta. Gili. Ah. Motor ieu kumaha motor sia ieu rusak. Kurang ngenta ganti rugi heuh nasi Edo, kasih Mumun, kasih Mimin heuh. Itu. Kumaha ge motor aing anyar. Aduh, sia manggeningan boloon. Udah tuh. Majuna ka handap ka luhur. Kaluhur. Gini berat Aduh, nasi sata dorong tuh. Tarik urang dah. Sia dorong aing narik. Atuh make kejo narik na make kejo. Cece tulungan ce. Sarong kuat sarong kata sepet kepel. Itu tuh mah aing mah meureun geus di sabelah ayeuna kacapean meureun ka meleduk sabelah deui. Kumaha tuh? Sok tarik deui. Cepat ke tambang teu. Henteu. Gantian na ieu gantian. Aing nu na eta. Heeh coba. Sok sia numpak segan. Kumaha ieu? Geus kitu hayu buru. Gitu ya. Nih, gini tadi bisa sisa tuh. Awas ke aing mau awas. Sok bawa. Aduh. Gimana berat ah? Aing teh bisa lah. Awas aing jago Aing biasanya sih mau mobil. Aing mau kereta. Awas. Aing mah jago yo mau motor mah. Tenang we tadi mah. Aya barudak we. Ketak-ketik. Ayo, kehirup. Ya motor aing rusak meureun Kajeun lah urang mulai deui loba ieu. Tiluan tah. Teh kan itu deui sama Rabas di Mana mangkatna? hari itu. Aing gua nyari pinggir jalan nya. Kumaha ieu? Woi. Saya tunggu Aduh capek banget dah. Udah ngelak ke deh. Aing teu narima pisan kupat ke jalan kiluannya. Aing mau urang teh hayu. Heeh. Ai kunaon ai motor ditinggalkeun. Masa? Heeh. Ih, Asia ieu. Ini bawa aing asa ngambay. Ayo, ai. Ayo mah bener aing tadi. Belajar. Tadi tuh lurus nasa kena Asia tuh Aing tadi budak di lupa mana, Bang? Nah, kan itu sih. Lagi nyumput. Ayo urang udak. Wah, itu kesel banget. Gimana udaknya?
aing. Awas ya narsis. Balas dendam aing tercapai ya nama. Ya, siya maksudnya naonan nabrak, ha? Maksudnya naonan nabrak. Aing aja nabrak dia. Siapa tadi atuh ngajongkolkeun aing di kuburan. Di kuburan. Biasa wae. Aing nyari bujur aing sih nabrak. Maksudnya naon, ha? Maksudnya naon? Aku gas ya di jalan aing. Aing gas di nya. Awas ya pintu. Nasi aing gas di nya. Siapa malah doa? Panas sekali. Awas ya ku aing suatu saat nanti teh ku aing dibales. Awas saya aing beli mobil, sak aing kurungan di mobil. Oh, ku aing dibawa ya Kak. Eta kemana? Ke rumah sakitnya. Oh, Orang balik lah. balik kan menang duit mah. Tapi kemau orang meninggas kucal kieu geus gelis-gelis. Sebel aing men di salon teman itu kurumuy ku kesa. Heuh anjing. Ayo balik ah. Itu aing bisa gede.